Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kumaha sih hayang jadi kos kitu beteng dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu mah emang gua gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah kurang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek kos kitu teh capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharana komo kiai proposal mah nanaonna cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtungna mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si Bahlul ka istana Tuan Raja di bejaan aya Bahlul nu edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur Tuan Raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu Tuan Raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali man nyandek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok cenah atuh leuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak mah masyaallah aja lamun deuleu nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh deuleu nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah itu Tuan Raja ikut gitu batu coba ka dieu nu edan bawa kupong gawa Assalamualaikum cek Bahlul dicek Raja assalamualaikum bener berarti kan tedan kan waalaikumsalam iya Bahlul mohon cek nanti Bahlul edan kan leuwih ti edan naon leuwih ti edan cek Raja geus seuri bae nya leuwih ti edan berarti bolona lima raja bolon sia Tuan Raja Tuan Raja bejana cara ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah teu mah lain masalah nu penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing cenah makana cek dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cek atuh aing daripada boga anak lalaki kos sia mah tuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oke itu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji Badung kos ieu bang masyaallah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emah ieu mah
ingetan nama makana Tuan Raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkan jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya gitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae euna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku bahlul nasehat terus miwiti kota juga pangkampungan ka perkampungan cek Tuan Raja dibawa ka mana aing bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan tuh ayo brus ka kuburan bahlul ai sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye Raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah ieu adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepat lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepat urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepat lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak Raja bener oge pernah edan tapi kieu nasehatana hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balul kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul tuh ngaco mah cak Raja puyeng aing jeung sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeleuna mah di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki katinggalina mah kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeleuna mah luhurna kuburan jero nama istana lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan Raja
kira-kira iya Tuan Raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sekian aja atuh aing mah meureun narakanya atuh emang kunaon Tuan Raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sial nu bahlul Masya Allah Karim omongan anak nyelekitkan hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu BG KTP na KH ieu KH nya tukang karung KH boon besi budak pajar Kiai Haji horenganan karung hejo akhirnya nu kanasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah ai ieu jawara nu lain ahli Allah ai ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus ladenta mah boro-boro surga atau jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin beureunanan urang di jero kuburan siksa ceki bahlul ai karasa mah ku sia benernya si bahlul ya ai jelema mah edan tapi horenganan hebat geus kuari geus geuyeung geus kana sehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipirean kitu ja sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meuli da sabaraha duit janya nama aya ka Jogja bae teh asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah Karim di bahlul muhara bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat heula istirahat di bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang ki bahlul asup ka gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema buh loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula mah ja naon gara-garana aya pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tu nu harideung ulang Afrika tu nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid anu mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya ieu teu jelema teu raresep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah bahlul teh kos kitu keluar tiliang ki bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar ti jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul euleun zuhur langsung pada tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat teh Allahu Akbar eureun asar
isi balul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak salat mantan salat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak baluk kayak lah sakedeung cek cenah Allahu Akbar salat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang kadinya isi urang nonton salat nonton salat Mantas Isya juga pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai sia malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percaya percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae innalladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter balul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karesep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil insyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum malana pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditonton dideleukeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ke Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke urang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap beus asup kalau leutik tempatna keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieun mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sawah-sawah Indonesia cekulat sarwa oh Indonesia lah ada wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masya Allah awet tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain berem lain hidung lain iya karim orang Uzbekistan pohara garilisna iya si iya bung balik barang di kalau di meja emang udah bogoh jasa atuh lain si anu bogoh itulah bogoh tante ulah mikiran sia bogoh kayak itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi telok ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ilu cara urang di itu ja WC na ge we da caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang di itu ieu cenah nuturkeun urang di we set di kantongan nah ya cerita Imam Bukhari masya Allah batur seperti eta nah bahlul hafizul Quran
Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai, ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan bahlol cek raja. Coba saya ngomong deh nasihatnya supaya aing kahibur Gus ya. Kieu tuan raja, ieu dunia fana, artina fana rusak bener, tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep leuwih rusak di batar dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia balul ngomong. Ih. Manyalahan. Si edan bisa kos gitu. Ya kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako. Akhirat anu langgeng. Tapi hate jelema anu resep ke akhirat leuwih bako batan sorga, batan akhirat. Sorga yani akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh, tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah, hate jelema anu resep ka sorga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan sorgana. Karti ku aing balul. Aing gitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan. Lamun nurutan kula edan beneran. Sieueun raja. Pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja. Dunia fana rusak, paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia. Akhirat sorga bako yane tetap, tetapi hati jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetap. Pikir ku tuan raja tenar bahasa bahlul sanagara Baghdad saat eta, masya Allah ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah, di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa bahlul bener bae. Jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianana jelema hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ka sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kana sorga. Caki bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi salih, tina salih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul siapa sok ngomong bae coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul. Tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Hi. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul, hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah. Set. Golepak bae. Cekel ku Bahlul.
paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana balul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon nu kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing ge hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada dahlon neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar balus edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia balul edan caka teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan teh geus loba omong cak raja teh balik ayo akhirna didelegeun deui ke bahlul usap kuda sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus ming tumpakan sia balik ke imahnya kabeh ulah teu kaget bahlul bisa ngahirupan kuda atau aing kitu mah engke mah urang bapak urang lamun paeh maningan kaki bahlul ditiup ku nyana harirup deui hebat bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup bahlul masyaallah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda haju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurnaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad zaman beladeun Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkat kan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka ditu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji
didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik gue cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal ceurik-ceurikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh ceurik-ceurik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anakna aya dieu saya nggak wudu orang baca yasin kan ya tiluan we mama Syatibi Gentur mama Nahrawi Kresek mama Syujai Tasikmalaya langsung ya baca yasin beres baca yasin dan tilu balik lalagaan woi ini lamun ditepakin sok hirup paras sok hirup ayo tak batak lain letik-letik kiai mama Gentur mama Kresek yang mama Syujai ditepak naona tepakin coba aku sih tepak ditepakan ke masa TV plek plek kuat ieu bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi ku baca mama Kresek tapi lamun ditepakin sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pakai lalagaan santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna mama Syujai mah kula zara ka dinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we tah kula zarah deui tahun gitu 98 zarah deui ka dieu jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongeng nyana alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus mama Syujai lain letik-letik jelema anak nama zarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirna dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mapan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Syatibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge pagahan mantek mantek kore martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandi takrir bae takrir di Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu di masalah sih ngan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qauluhu teh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleu langit bulan caang 4
tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun teh bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanomaya sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh samarkon di poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bye asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan digadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum Al-Maghfurah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalna maca kitab nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena ge lah santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui terus kai ieu guru Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu mah carita lain keur agul carita katebakna nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah beuki kolot jadi beuki poho lam nyakunil teu kasalah si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang kan di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae etuna malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan lo dah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari Masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah Subhanahu wa taala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah Subhanahu wa taala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ya Bahlul loba kene Masya Allah ieu ge kadang-kadang nurutan Bahlul si Bahlul mah pandahar bae nya nama dahar mun aya jelema dahar bae nah ieu ge sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan
ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan keberang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlul kasalametan keur aranjeun kabeh. Assalamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabartum fa ni'ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mangis hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku Tuan Raja deuk nomor hiji deuk nomor dua deuk nomor tilu akur. Nah, nu mantak kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah, Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi, jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi, set anu ngajepret ragam. Mantak lamun dia udah dibuka pitak loba deh dia urutkan. Tah, kita bagus tuh ceritakan. Mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan. Atuh panahin sambarangan jelema. Itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga. Eta mah anu majnun lillah. Dongeng nangis maraklum. Ieu bae tingkatan kedua urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka. Eta ge geus termasuk. Ketilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka sorga. Nah mudah-mudahan urang kabeh anu kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya urang bisa mawas diri introspeksi mun urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun dan selalu loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul. Nah ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir. Nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol pan jeung ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi. Urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, kumaha nyahoan. Masyaallah Karim ahli Allah. Madaki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kara kirom likirom pintu Ki Hairun. Ki Hairun mah liwat bae ka lembur. Eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge. Kaambeul teangan gunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih henteu cara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah. Ya Allah Kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu
saya cekel leungeunna kalau luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambe tuh sia ge iya mun liwat kalau bangun aya jahe deui wah kaambe wah iya bahkan SMS tadi saya digobok sih mah Masya Allah ya mah ahli jurik berarti kan lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna sahawali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab da pohara begitu dibacaan Masya Allah karim iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteng dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu mah emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah kurang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos sekarang itu insyaallah capek pas kitu teh capek Masya Allah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharana komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teh jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya bakal cerita ahli Allah kan lain deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurah sehingga bersinar sanajan deket pasantren Batur. Oh masalah itu kan pesantren kene pesantren gering zahir batin teman dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu keneh guru urang Ki Madin kiai di rumpak sidang teu disebutan jeung guru-guru urang sekaligus mudah-mudahan dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan murid-muridna jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ka urang dieu nomor kahiji mah atuh kula masa urang dieu bae jeung sering kaparangi jeung urang-urang dieu nya jeung ulah aya sekat-sekat urang jeung urang teh adapun kula keur ngomong jang sakadar ngagugah hati belah ditudak supaya orang bisa bentak ningali Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil, aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita di Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana asli Bapak Muhammad manabi Rasul. Imanlah pastor. Nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja. Tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga. Amun maca nu asli. Urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM. Didinya ayah di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen
hayang maca oh birokrasi kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku nyana dikancing cek lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi matak teu meunang ku ari dibaca sembarangan di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad imannya na dakwahnya na hampir dibunuh mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi tapi tetap bae geus kitu penyalahgunaan ai Injil nu kuari berkeliaran mata mah Injil tahrif robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah punyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah tetep isi nama nuhankeun ka Allah mangerankeun ka Allah nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Kangjeng Nabi Isa nita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis ku nyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat ku nyana teteh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana hartana kekuatana pikiranana zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu keneh ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil ku nyana rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna ku nyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa jang naon eta maksudna supaya jelas cek Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu nah urang kuari geus ngeunaheun jasa Imam Bukhari mah poar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik kana ka Afghanistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus kana mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta
rebat jasa di Baghdad gitu kene, di Mekah gitu kene, nu asli mah naluturkeun eta. Ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan. Ceurik teh kunaon? Ieu harta nu sakieu lobana. Aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Al-Wahid. Abdurrahman bin Auf. Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakira ente mah nyaho teuing jangan rasulapan. Idelah begitu diberi harta di embung cek Abdurrahman padahal sugi cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji embung cek cenah teh padahal sugi dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ke akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ka Indonesia Masya Allah ieu lah panutan urang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mana zarah baik kau mau pemimpin zarah mah di sampingnya na zarah boga keuntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya etalah kurang di zarah salah zarah kuarim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna abe usaha maju dah salah ya ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos kitu zarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha jadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngazarah-ngazarahkeunana blon ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salahna kos ulah kitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos kararitu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui nu jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus huisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun
Lupat sia, lupat. Di kieu doang. Moal ditembakeun hok peluru aing geus sia. Budak beladik goplak no kan, bener kan. Paeh sia namanya. Sepeda aki-aki atuh. Teu kudu diansongan senjata aki-aki mah. Ansongan sieni urang Lampung. Ayo saya kena naik paeh di luhur bateung. Nah, ieu ke kiamat beres parae. Ganti bumi rata. Gunung Masya Allah. Mantap kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab. Gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balik hati sampai lelempangan kali kakak aju watarol jibala komidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur maros sahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun diasup. Ngun ku gedegeunana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti didi itu boga sejarah dunia boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nu dek dicaritakeun.
ngarantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu, ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja, itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan lu mana? Dek Surabaya ke teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Muncak bapak 4 kula 4, muncak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dia sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia dinya. Pertama sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Aing nanya kasih ge sabaraha kali aing abah ge bare duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan. Go. Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit sabareh cenah mantana. Mio sabareh tah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pake ku sianya nu bener tah balikeun ku sia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari.
bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor Mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabara kali belikeun motor kasia hah sabara kali pada teman nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah mana make nanya dek nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh dek nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Temenang kia, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Pangulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saja hirup beye aing mah lain aja raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere naik ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha yo ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya
Aduh, Masya Allah lah. Ia bakal caritakanlah secara global umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi itu. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Di kampung Malay mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. Nah iya. Wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu. Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong geus datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah ternyawanya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate iya tah. Tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepitina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah
Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kieu haju HS deui eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uning Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngaji nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng si ieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu apapun lah goibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah teu aja dicarekan dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna etalah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum
jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ye ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun ayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu didinya bae heula na eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajinya teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia aing bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaran Kudus tuh siapa jarah bete nyawa ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa
bisa babara kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulangan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulangan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heulaleuh ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikejakeun naon cak dibeu ulah bomong berat antah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long geus nu penting salamet bae geus sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leketeh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isin ye diomongkeun di hareupeun jelema cak batuk deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana Arwat ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kebladianan mah cepet ya cepet, limbang lah cepet. Cepet. Jadi Kanjeng Nabi kan atuh kulantaran sorangan limbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu henteu kabagian sapaat. Kaburu Kanjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kanjeng Nabi kadeuleu ku Kanjeng Nabi pas gagolepak ka neraka, cekel ku Kanjeng Nabi. Entah tolong ke malaikat Jibril. Jibril selamat ke eta. Ci atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi itu lagi main cimplong melulu ya. Aya sholawatan cek Kanjeng Nabi. Sabaraha sih sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kanjeng Nabi. Nya ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamualaikum atqal atqiyai. Nu macana mah santri Kanjeng Kiai. Sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae pan mah poar eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rewel. Jibril salametkeun. Masyaallah Kanjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu